Neng. Ya, Mang Omet diberi duit 10.000 yang belanja omat irit-irit oh. Pasti irit atuh Mang Omet da cukup ya mah setahun oge. Ini kade pisan euy, duit 10.000 mah satahunun. Emang rek dibeli teu naon kitu? Duit 10.000 yang dibelikan kalender Mang Omet memang satahunan. Panginan di lebok. Omet, Woi. pika sebelan aing maneh. Dari mana? Datang-datang ambek-ambekan. Nya maneh Omet. Minjemkeun CD filman. Wah, mau piraku. Tuh balik maneh mah. Emang kemari minjemkeun CD naon gitu? Judulna naon? Tah judulna teh CD cleaner Mang Omet. Kita mah pembersih koplok lain buat eusina film. Ih aing maneh nih tah naon kasih koin kuat kacunihin ka urang. Cunihin kumaha ya Neng? Da urang mah teu nitah. Tadi teh nyingsatkeun rok neng terus tadi kenyang-kenyang gerak ka luhur. Oh heueuh, tadi teh urang teh nelpon ka si Koing. Titah pangnyaetankeun rok si Neng. Terus pangasupkeun manukna. Palingan atuh. Pauman. Bet, Oi. sok gadang deui teh tare Agustus Bener, tere Agustusan. Bet, 17 Agustus teh tanggal sabarahan ya? Teuing atuh. Lamun teu salah mah tanggal 30. Ya 17 Agustusan mah ternyata tanggal 17 Oh, geus nyaho keur nanyakeun goblok. Cing, panganterkeun hayang euy ka alamat ieu tapi tong salah. Kain! Kain! Iya hayamna tinggalan kabur. Mana? Kan bae lah. Alamat agak di urang kene. Uy, cek dokter Iwan, tetangga anyar teh pan keur gering. Amanat ka urang. Amanat kumaha kitu Bang Omet? Lamun maot hayang digamaran jantung di nu etanana, dina padungna ing. Wah, nah Bang Omet, yang digambaran jantung segala. Apaan manehna ieu nanti dokter spesialis jantung. Terus, Momet, amun manehna dokter spesialis kelamin, rek digambaran naon tah? Ieu Panjang gitu. Panjang. gede. Setelah semuanya kini berlalu, luka di hatiku tak lagi berasa pilu. Pahit yang ku terima, manisnya orang lain.